Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Satasan di kawitan dina materi kadihilap dina ieu video di like sareng di komen kangge absensi. Mingguan kamari urang tos medar perkara dongeng. In dongeng teh nyaeta carita nu mangrupa fiktif atau fiksi sumebarna sacara lisan sarta ngandung unsur pamohalan. Eta arti dongeng. Terus benar oge jenis-jenis dongeng ya. Numutkeun jusrusana jenis dongeng teh aya 4 anu kahiji dongeng parabel, dongeng fabel, dongeng legenda, sareng dongeng mite atau mitos. Nah, salerosna aya dongeng kalima nyata dongeng sage nya petalina sareng sejarah. Nah, dongeng sage tiasa lebet tina dongeng parabel. Numutkeun Yusrusiana. Margi sami nyaritakeun ngeunaan jalma. Nu ngabedakeun teh dongeng sage mah nyata nu patalina jeung sajarah. Tah. Jenis nantos contoh nantos dipasihkeun ayeuna urang lajengkeun nyata kana ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng anu kahiji mangga bade sekalian dirangkum di serat mangganya. Anu kahiji nyata kaasup kana golongan carita. Kaasup kana golongan carita. Jelas ya nu namina dongeng nyata carita. Ya, carita sabab dongeng teh contoh tina karya sastra prosa. Nah, karya sastra prosa teh nyata lancaran atosna carita. Jadi jelas nu namina dongeng asupna kana golongan carita. Anu kadua, ciri-ciri dongeng nyata aya babagian caritana anu sok teu kaharti ku akal. Aya babagian caritana anu teu kaharti ku akal. Contoh, dongeng fabel. Dina contoh nu kamari lebah mana nu teu kaharti ku akal? Nu dongeng sakadang kue jeung sakadang monyet nyata sakadang kue jeung sakadang monyet bisa ngomong. Eta nu teu kaharti ku akal. Aya di dongeng si kabayan ngalanangka anu kamari teh nya lebah mana nu teu kaharti ku akalna? Nyata si kabayan ngomong jeung nangka. Aya di dongeng legenda nu dicontohkeun teh Gunung Tangkuban Parahu nu si Sangkuriang. Lebah mana nu teu kaharti ku akalna? Nyaeta nyieun parahu sok kitu badagna ditajong nepikeun ka nangkub. Nu ayeuna jadi Gunung Tangkuban Parahu. Lah eta teu kaharti ku akal nya. Bisi penasaran hayang nyobaan mangga hidup di bumi ngadamel parahu sing gede. Tajong nepikeun ka nangkub. Tungguan sabaraha puluh tahun bakal jadi gunung moal. Moal, margi teu kaharti ku akal. Anu kalima nyata contoh dongeng Nyi Roro Kidul teh nya lebah mana nu teu kaharti ku akalna? Nyata milari sumber bau teu kapanggih diunggal juru kamar teh pas kapanggih nanti pas nuju ngaca. Eta nya nu teu kaharti ku akalna. Nah, eta ciri dongeng anu kadua aya babagian caritana anu sok teu kaharti ku akal. Anu katilu ciri dongeng eta ngandung nasihat anu hade keur pieuteungeun. Tiap carita dongeng pasti aya nasihatna. Pasti aya amanatna. Keur pieuteungeun ka urang. Contoh dongeng Maling Kundang. Maling Kundang nya. Naon cik amanat tina dongeng Maling Kundang? Nyata ulah sok ngalawan ka kolot. Eta amanatna nya. Jadi tiap-tiap dongeng pasti aya amanat, aya nasehatna. Dina dongeng sakadang kue jeung sakadang monyet aya nasehatna. Jadi jalma urang kudu silih babagi kudu silih berehan. Gitu nya. Ulah siriku rezeki batur eta amanat nasihat anu sae. Keur pieuteungeun
terang pieunteugeun. Dina basa Sunda aya pieunteugeun aya picontoeun. Lamun picontoeun nyaeta kalakuan hade nu kudu diturutan. Lamun pieunteugeun nyaeta kalakuan goreng nu teu meunang diturutan. Gitu ya. Jadi dina basa Sunda aya picontoeun aya pieunteugeun. Lamun pieunteugeun kalakuan goreng nu teu meunang diturutan. Lamun picontoeun kalakuan anu hade nu kudu diturutan. Itu ya contoh di Indonesia rea pisan koruptor tah eta teh pieunteugeun keur urang. Kalakuan goreng nu teu meunang diturutan. Lamun picontoeun tah dina mengbal nya, dina mengbal aya timna si Egy Melgiansah. Ayeuna pan di klub Polandia nya tapi contohan keur urang. Kudu diturutannya di udag dialah prestasina. Nah, jadi ngandung nasihat anu hade teh saenya keur pieunteugeun. Anu kaopat sumebarna sacara lisan tur teu kapaluruh saha pangarangna. Sumebarna sacara lisan, sumebar teh menyebarna. Tah jadi perkara dongeng ti baheulana teh nyebarna teh sacara lisan, ti baham ka baham. Nah, hidup pernah teu ningali panu namina dongeng teh mepende urang lamun keur sare nya. Pernah teu indung bapa hidup masih ke naskah dongeng ti akinini ieu jang dongeng anak incu. Moal aya. Sabab nu namina dongeng mah sacara lisan ti baham ka baham. Baheulana teh ieu nini hidupnya memeh sare di dongengan teh ku uyut hidup pika peureum. Tah indung bapa hidup teh baheula keur alit di dongengan ku aki jeung nini teh nepikeun ka peureum. Nah kitu jadi tuluy malapay. Mata pantes nu namina dongeng sok aya nu ditambahan, aya nu dikurangan. Pantes margi sumebarna sacara lisan. Beda di lamun misalna tulisan mah nya jiga sajak. Sajak pan tulisannya misalnya aya duaan tah maca sajak diapalkeun pasti sarua. Sabab aya teksna beda jeung dongeng. Lamun misalnya aya dua siswa tititah ngadongeng sakadang kue jeung sakadang monyet duaan pasti beda. Yakin moal anu sami. Itu nya. Jadi sumebarna sacara lisan tur teu kapaluruh saha pangarangna. Teu kapaluruh teu kanyahoan. Hidup apal teu dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet menang saha. Hidup apal teu dongeng Gunung Tangkuban Parahu menang saha. Hidup apal teu dongeng mitu atau mitos Nyi Roro Kidul menang saha. Moal kanyahoan mimitina saha. Teu kapaluruh saha anu mimiti nyieun eta dongeng. Eta hebatna dongeng. Beda jeung zaman ayeuna nya dina novel, dina carpona pasti kanyahoan pangarangna teh nu nyieunna teh kanyahoan. Beda jeung dongeng. Dongeng mah moal kanyahoan saha nu mimiti nyieunna. Kitu nya saking ku baheulana teh baheula pisan. Anu kalima, sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Contohna kieu. Di Indonesia aya dongeng Putri Tidur. Dina bahasa Indonesia namanya. Nyata si Putri teh dahar apel warna beureum karege sagege langsung pingsannya kasabab geus diguna-guna heula si eta apel teh. Terus lamun si eta putri lamun hayang hudang deui kudu aya pangeran anu bogoheun. Nah, nepikeun ka nikah karek hudang deui. Di luar negeri aya dongeng Snow White. Putri salju eta ge sami nya. Jadi si putri salju teh dahar apel beureum karek sagege langsung pingsan. Lamun bisa hudang deui kudu aya pangeran anu bogoheun tah eta sami. Eta kan judulna beda, tempatna beda tapi alur caritana hampir sami. Tah eta disebutkeun sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Eta contohna apa nya? Negarana beda, judulna beda. Settingna beda settinganana tapi alur caritana mah sami.
Nah, jadi sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sajen di tempat sajen. Hidup lamun hayang apal anu poin anu kalima, hidup kudu sering ngadaukeun dongeng. Lamun misalnya sering ngadaukeun dongeng, pasti hidup bakal kanyahoan dongeng imah jika dongeng nu ieu tah pasti kitu. Ya, jadi ciri-ciri dongeng aya 5 hiji 2 3 4 5. Pilih kira jelas tah. Ieu dina bade ditulis mangga kangge ngarangkum ya. Jadi ke dina ujian pada selangkung apal anu kahiji kasup kana golongan carita. Anu kaduana aya babagian caritana nu sok teu kaharti ku akal. Anu katilu ngandung nasehat anu hade keur pieunteugeun jalma rea. Anu kaopatna sumebarna sacara lisan tur teu kapaluruh saha pangarangna. Anu kalima sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Nah, ieu pilih kangge ngarangkum mangga tiasa dipause heula terus diserat tina bukunya. Tah kangge materi dugi ka dieu heula. Kangge ujianana mangga hidup kantun bandungan di ti video awal dugi ka video ayeuna anu terakhir nya. Mari ge minggon payun tos bade ngawitan ujian semester. Kade hilap di like videona terus dihandapna komen kangge absensi. Lamun misalnya aya patarosan mangga tiasa komen dihandap atanapi tiasa ngalangkungan WA mangga bilih ayeun patarosan. Sakitu nu kapiatur mugi mangpaatna hapunten bila aya kalapatan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.